Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wargi-wargi baraya pecinta dongeng Sunda nu dimana bae ayana, alhamdulillah. Kalayan kudrat ilahi Robbi qadar tinu maha kawasa urang sadayana tiasa ditepang dangu deui. Sareng simkuring Kang Tile dina acara carita Sunda tanapi dongeng Sunda. Nyaeta urang nuluykeun hanca carita nu katunda dina judulning carita awewe kajajaden. Anu mana ieu carita teh hasil buah karya tanapi karangan Amuros ti Palihan Bandung. Kasugri kaum dangu. Dina jujutan hanca carita anu kamari katunda. Pedaran Kang Tile kasapih kuanci dina mangsa medarkeun kayaan alam ti peuting. Nyatana kasih ojai anu mana harita parantos aya di bumina wa omon kulantaran diudag-udag ku jurig nanyi oneng eta hancatenya. Kumaha tumitra lajenganana ieu carita sumangga langkung paos senamah urang sami-sami bandungan deui ku sadayana. Kang Ojai nanaonan akang teh? Ceuk Titin bari melong ka salakina. Ngadenge kitu si Ojai ngaliuk. Aduh nyai, cilaka akang diudag jurig. Walon si Ojai bari ngusap kesang. Dadana reng hapranjugna pas senengah hegak. Titin kaget ngadenge kitu teh rek ngomong deui tapi kaburu kapihlaan ku Bah Omon. Aya jurig di mana Ojai? Tanya Bah Omon norojol ti patengahan. Dituturkeun ku bojona Ambu Yuyun. Di imah Kang Oding, samalah bieu teh tuluy ngudag. Anu mata gancang pantau di halangan palaur jurigna milu asup wa. Kutan teh kitu nya. Nah nya eta teh. Buah maneh mah keur ngalindur. Ngalindur kumaha ri wa? Apan uing teh keur teu sare. Lamun teu percaya mah bandungan we geura isukan, moal teu geunjleung geura salah lembur. Nah jurig naon anu ngudag teh Ujang? Tanya Ambu Yuyun bari melong ka si Ojai tarangna katempo kerung. Jurig bodas ku kuncungan wa. Ih pokona pikasieun, matana bolotot begeutna sepa, irungna dicocokan ku kapas. Ari sukuna ngalayang teu nampakna lemah. Matak muringkak bulu punduk. Walon si Ojai bari ngabirig gidig da pugusieun rupa jeung tangtungan makhluk anu tadi kukuncungan kagambar deui ngalangkang dina sawangan. Tapi nah aya anu kitu nya Kang? Nya eta aya matak dicaritakeun oge. Geus lah ulah nyaritakeun di pasoalan eta lantaran bisi kadengeun. Kumaha lamun nyampeurkeun? Walon si Ojai koloyong ka patengahan dituturkeun ku nu sejena gek dariuk. Titin gewat nyician cai kana gelas keur salakina. Sor diasongkeun gap di tampanan. Regot cai diinum meninggalak-lak da puguhan aang ti koro asa tuhureun. Kayaan di luar masih keneh cara tadi hawana keueung jeung geeuman. Kang, kumaha atuh ari geus kieu? Ari balik ka imah jadi sieun abdi mah. Geus teu kudu mikiran balik nyai. Urang ngendong we ayeuna mah di dieu. Lantaran akang oge sieun bisi di luar amprok jeung ririwa. Geus tong baralik sare we di dieu. Da kamar mah kosong. Ceuk Ambu Yuyun nyarek sangkan si Ojai jeung Titin sarare di imahna. Bener ngarah teu keung ari aya batur mah. Ngendong we peuting ieu mah. Tapi ari imah geus dikunci atawa aja nyai. Kan tenan parantos wa. Jong atuh ari kitu mah. Geus uang mah rek ka kamar tunu ah. Ieu panon geus hayangeun sare. Sumuhun mangga uwa bilih bade ku lemah. Nya sarua wa oge geus tunduh. Lamun rek sare kadejang rori sula pantau jeung jandela. Bisi aya anu can ditulakan. Ceuk Ambu Yuyun bari ngareret ka si Ojai. Panggawa. Jung Ambu Yuyun nangtung tina diukna.
Koloyong asup ka jero kamar dituturkeun ku Bah Omon kitu deui Titin asup ka kamar anu geus biasa sok ditempatan lamun parengendong di dinya. Ari si Ojay anu keur diuk geuwat cengkat. Tuluy ngaloris panto jeung jandela bisi aya anu can ditulakan. Sanggeus yakin sakabehna tarapti si Ojay ngaleos ka dapur gap kana gayung. Tuluy nyiuk cai tina ember keur ngumbah sukuna nu karotor. Da tadi teh lumpatna teu make sendal. Rek kepancuran si Ojay teu ludeung indit sorangan. Jadi kapaksa we atuh sukuna dikumbah di dapur. Ngan hadena palupuhna carang jadi caina nyurulung ka kolong. Sanggeus rengse, sup si Ojay ka jero kamar kasampak Titin geus ngarengkol we dina kasur. Awakna dibulen ku simbut menibuni. Si Ojay ngadeuketan kana ranjang goledag ngedeng gigireun. Kasugri kaum dangu cag urang tinggalkeun heula si Ojay anu geus aya di imahna. Ayeuna urang malikan deui nyaritakeun Sarkum anu harita masih kene aya di luar lumpat sosoranganan da anu sejenna mah geus narep di ka imahna masing-masing. Aduh. Capek tapi kamarana ari batur. Sedengkeun aing tinggal sorangan. Mana ka imah jauh keneh. Da salah jalan make jeung nuturkeun si Ojay ka sebelan. Ceuk Sarkum bari ngahegak kesa ngoprot maseuhan sakujur awak. Tapi sanajan kitu Sarkum teu eureun lantaran hayang gancang nepi ka imahna. Sabot keur kitu hiuk angin ngagelebug disusul ku sora anjing babaung meuni melewung. Estuning matak muringkak bulu punduk. Kaayaan ti tadi acan aya robahna angger keueung jeung geueuman. Sarkum culang cileung susuganan aya jalma sejen, tapi hanjakal sapanjang jalan anu kaliwatan teu panggih jeung jalma saurang-urang acan. Aduh, sora anjing babaung. Buah-buah dari watuluy ngudag ka aing. Ceuk Sarkum dina sajroning hatena. Sabot keur kitu cikiki kadengi aya anu seuri. Kang Sarkum, dagoan Kang, dagoan. Ceuk eta sora. Ngadengi kitu Sarkum ngaranjuk jajantung naratug hate deg-degan. Aduh, aya anu ngomong ka aing. Geus pasti ririwa anu tadi lantaran sorana sarua teu ngeunah kadengena. Ceuk Sarkum luak lieu ka tukang tapi taya anu kaciri salain ti poekna peuting. Kang Sarkum, dagoan Kang. Dagoan Kang. Anu ngomong kadenge deui samalah ditungtungan ku seuri. Sarkum beuki soak ret ka tukang, tapi keukeuh eueuh sasaha. Tapi barang ret kaluhur breh jurig bodas ku kuncungan keur kakalayangan ngudag ka manehna. Jurig! Jurig! Sarkum ngagorobok saterusna ngabecir lumpatna geus sosoloyongan bagating ku capek. Sanggeus aya kana sawatara waktu anjog ka pakarangan imahna. Kalacat unggah kana teras, kebat muru kana panto. Cebrod ditubruk satakerna lantaran ceuk pikirna ditulakan. Brai panto muka sup ka jero. Gabrug panto dipeundeuteun tuluy dikunci paguh pisan. Geus kitu brek diuk sukuna ngalungsar panon burial buncelik dadareng hapranjug napasna ngahegak. Bareng jeung kitu torojol Nyi Sawitri jeung maanah kalaluar ti kamar. Dapugu reuwas ngadenge sora panto anu ngagabrug satarikna. Ret ka Sarkum anu keur ngalungsar hareupeun panto. Ujang Sarkum, kunaon hidup teh? Tanya maanah bari melong ka anakna. Ditanya kitu harita Sarkum teu ngawalon lantaran capek keneh. Keur kitu srog Nyi Sawitri nyampeurkeun. Kang Sarkum, kunaon akang teh Kang? Tanya Nyi Sawitri gok cingogo hareupeun salakina. Aduh, Nyai. Ampun, capek akang teh. Capek.
Nyana atuh make jeung lulumpatan. Nya ujang kunaon atuh capek mamake lulumpatan. Aduh, puguh oge, kuring di udag jurig, Mak. Ah, paruk di udag jurig. Tanya Ma Anah meni olohok kitu di bojona. Teu kudu olohok, Mak. Da memang bener kitu kuring tadi udag jurig. Rupana bodas ngeplaku kuncungan. Sukuna teu napak. Atuh mata lagi bolotot, irungna dicocokan ku kapas. Ih, pokona mama taksieun. Nah di mana Kang panggil jeung jurig? Puguh manehna datang sorangan kai masih oding. Walon Sarkum bari ngusap kesang anu renung dina tarang. Ari Ma Anah jeung Nyi Sawitri silih reret. Bareng jeung kitu di teras imah kadeng aya sora jalma leumpang tuluy ngadeuketan kana panto. Teu lila kadenge aya anu kaketrok. Punten. Punten Kang Sarkum. Buka panto Kang. Anu di luar ulug salam samalah nitah muka panto. Sarkum jeung Ma Anah meni ngarenjag jajantung ratu bulu punduk Ma Anah ngadadak muringkak. Yang aya anu uluk salam di luar, tetapi sahanya. Waduh, cilaka, Mak. Si jurig teh ngudag nepi ka dieu. Walon Sarkum bari ngadeg-deg beungeutna sepak kitu deui Ma Anah meni ngaleper. Nyai, Mak, hayu buru nyumput. Si jurig bisi asup ka imah. Mak geuwat asup ka kamar. Tuluy nyumput di kolong ranjang. Ceuk Sarkum korejat cengkat gap kana leungeun bojona. Durug-dug digusur dibawa asup ka jero kamar. Kalacat unggah kana ranjang tuluy ngarengkol mulen maneh ku simbut. Samalah Nyi Sawitri oge di karimunan nepi ka buni. Kocapkeun Ma Anah ningali Sarkum geus asup ka kamar. Deregdeg Ma Anah lumpat muru ka kamarna nepi ka tipa paretot. Gebrug panto dipeundeutkeun sup ka kolong ranjang nurutkeun kana papatah anakna. Ma Anah ngahep-hep teu kadenge sorana. Kocapkeun arwah Nyi Oneng anu aya di luar. Harita tuluy pupuntenan kituna teh bari kaketrok kana panto hayang dibuka. Lantaran rek nanyakeun oding salakina. Punten Kang Sarkum, punten. Ceuk arwah Nyi Oneng sorana ngirung mata kukurayeun. Kang Sarkum buka pantona Kang. Ceuk Nyi Oneng jelas kadenge kuno aya di imah. Tapi taya anu nembalan Ma Anah jeung Sarkum duanana ngaharep-hep. Kitu deui Nyi Sawitri teu kadenge sorana. Nya kulantaran taya anu nembalan wae. Geleuyeung arwah Nyi Oneng maju koreleng kagigireun imah. Gasrok kadenge sora lengkah sukuna. Padahal teu napak. Reg arwah Nyi Oneng eureun nangtung palebah jandela kamar Sarkum. Kang, Ngadengi kitu puguh bae Sarkum nepi ka ngadeg-deg bakat kusieun. Lantaran jelas ririwat teh can kene ingkah tidinya. Aduh, kudu kumaha hari geus kieu. Da geuning diriwat teh kalah kakatrok kana jandela. Kumaha lamun nepi ka isuk teu daek ingkah. Ceuk Sarkum ngomong haharebosan sieun kadenge ku ririwa. nya lamun kitu mah kudu disingkahkeun atuh Kang. Nya, tapi kumaha nyingkahkeunna Nyai? Teu wani akang masieun. Nya lamun akang sieun makeun wae ku abdi. Ceuk Nyi Sawitri rek ngorejat hudang. Ulah Nyai. Anu di luar teh ririwa, piraku teu nyaho. Nya Kang. Tapi lamun teu disingkahkeun moal ingkah ti dieu. Ulah Nyai. Ririwa mah lain lawaneun urang. Kumaha lamun Nyai dikerekab? Heug akang masieun teu bisa nulungan. Geus mending oge cicing dah. Repeh ulah ngabantah ka salaki. Sarkum nitarepeh ka bojona. Jep Nyi Sawitri jempe teu ngomong deui ngan ukur hatena anu greget lamun kongang mah hayang gancang kaluar rek nyingkahkeun ririwa Nyi Oneng ti imahna. Tapi Nyi Sawitri teu bisa sologoto. Sabab lamun manehna wani teuing, inggi Sarkum jadi curiga. Lantaran pasti bakal ngarasa heran. Ari sabab anu sejen mah sararea sieun ku ririwa, tapi Nyi Sawitri mah wani rek nyingkahkeun.
Mitra kaum dangu, urang kocapkeun deui arwahna Nyi Oneng anu aya di luar harita teh masih kene nangtung palebah jandela. Samalah tuluy bae kekatrok kana jandela bari gegeruan ka Sarkum nanyakeun oding salakina. Tapi ku Sarkum teu ditembalan. Tapuguh sieun samalah beuki lila beuki soak lantaran ririwa Nyi Oneng tuluy kakaut kana bilik. Gasrok, sora lengkah sukuna kawas anu digusur terus ngurilingan imah. Sakapeung hing ceurik, geus kitu cikikik seuri ciciri hilan. Geus kitu cikikik seuri ciciri hilan siga nu ngahaja nying sieunan. Harima anah anu harita nyumput di kolong ranjang nepikeun ngayak-yak bakat ku soak. Lamun beurang geus pasti bakal katempo beungeutna sepa. Kang Sarkum, buka panto Kang. Lamun teu dibuka kapaksa kuring asup sorangan ka jero imah. Ceuk arwah Nyi Oneng kituna teh bari kakaut kana bilik. Sanggeus kitu geuleyeung maju balik deui muru kana panto hareup. Aduh, riri warek asup ka imah. Kudu kumaha ari geus kieu? Ceuk Sarkum bari murungkut. Sedengkeun Nyi Sawitri ngadenge kitu teu bisa lamun kudu cicing wae. Korejat harita manehna cengkat jung nangtung koloyong muru kana panto kamar. Nyai rek ka mana? Rek keluar Kang. Ulah Nyai ulah. Bahaya. Lantaran anu di luar teh jurig lain jelema. Justru ku kituna abdi teh jadi penasaran. Nah jurig naon eta teh? Keun urang tempona siga kumaha bentukna. Ceuk Nyi Sawitri nya teu nungguan deui jawaban. Harita keneh kolotrak muka panto gura-giru kaluar ti kamar. Satuluyna leumpang rurusuhan muru kana panto hareup. Keuat muka konci kolotrak reket brai panto muka. Nyi Sawitri geuwat kaluar breh katempo dina teras aya hiji makhluk bodas kukuncungan keur ngajanteng nangtung. Sukuna teu napak. Eta makhluk ku Nyi Sawitri dipelong. Riri Wanyar. Gacang nying kasya. Montong deket-deket ka dieu. Sarta montong wani nyieun gara-gara jeung aing. Ceuk Nyi Sawitri panonna molotot ka eta makhluk. Sorot panon robah jadi ngagebur beureum. Ningali kitu arwah Nyi Oneng mundur ka tukang. Saha si laing kedeng aya di dieu. Teu pedulu bata tanya. Gancang sia nyingkah. Tinggal ku di tempat. Teu bisa. Aing moal nyingkah. Kabeneran si aya di dieu aing rek nyieun balitungan. Sabab sia anu geus ngabinasa aing. Sarta ngakibatkeun aing jadi kieu sangsara teu boga padumukan. Riri Wanyar. Montong wawanian sia make rek nyieun balitungan jeung aing. Geuwat nyingkah lamun teu arwah sia ku aing sakalian rek diduruk. Jawab Nyi Sawitri ukur sakilap. Barasat tina mata ngaluarkeun cahaya beureum eta cahaya muru kana arwahna Nyi Oneng. Koceak arwah Nyi Oneng ngajerit tuluy ngageuleuyeung ninggalkeun eta tempat bari jajeritan teu kuat ngayonan pangawasan Nyi Sawitri. Anu memang katemponangan saukur tangtungan saurang awewe biasa lamun ditingali ku panon lahir mah. Tapi katingalina ku arwah Nyi Oneng mah jirim Nyi Sawitri anu aslina. Nyaeta siluman kelong bodas anu nyamar jadi manusia. Arwahna Nyi Oneng tuluy ngageuleuyeung ngajauhan kituna teh bari jejeritan. Satuluyna ngabangingik ceurik kanyanyerian. Nyi Oneng sedih anu lain di kieuna teu bisa mulang ka alam anu sakuduna. Sabab acan rido lamun kudu ninggalkeun alam dunya. Hirupna masih keneh loba kapanasaran sarata boga cita-cita jeung kahayang anu can kasorang. Kasugri kaum dangu. Satuluyna arwah Nyi Oneng ngageuleuyeung maju tapi teu puguh tujuan. Rek balik ka imah karunya ka indungna anu geus jelas yeuneuun. Rek neangan oding salakina tapi teu nyaho aya di mana. Akhirna arwahna Nyi Oneng teh anjog ka gardu ronda. Kaayaan didinya sepi jempling taya jalma saurang-urang acan. Geuleuyeung arwah Nyi Oneng asup ka jero gardu anu katempo poek meuni meredong.
Aya oge lampu cempor tapi teu diseungeut lantaran ti sore keneh ronda taya anu datang kadinya. Gek arwah Nyi Oneng diuk nyarande kana tihang nungguan jalma. Susuganan aya anu ngaliwat ka pelebah dinya. Cag urang tinggalkeun heula arwahna Nyi Oneng anu aya di gaduh ronda. Ayeuna urang malikan deui ka tukang nyaritakeun si Coet jeung si Edoy anu ti tadi teh keur pating belecir lalumpatan rek ngajugjug ka imahna. Dituturkeun ku Oding. Sanggeusna aya kana sawatara waktu lilana. Akhirna si Coet nepi. Kalacat unggah kana golodog srok ngadeuketan kana panto. Nyai, gawat buka panto. Ceuk si Coet gegeruan kanu jadi bojona anu harita aya di jero kamar. Keur ngarengkol bari ngeukepan anakna anu leutik keneh. Lantaran ti tadi ngarasa keueung sabab kayaan peuting harita loba dedengean anu matak sieun. Saha eta teh Kang Yep? Walon bojona anu ngaran Nyi Warni nembalan ti jero kamar. Nyai akang gawat buka panto nyai. Keheula da gua sakodong ka tukang. Walon Nyi Warni korejat cengkat lalaunan sieun ngahudangkeun anakna anu harita kakarareup sare. Lantaran ti tadi rungsing budak ceurik wae. Juru turun tina ranjang ketayep leumpang terus kaluar ti kamar kebat murukana panto. Ragamang kana tulak reket berai panto muka. Kang Yep, nah mun diputing-puting toing balik teh. Ngadot kemana heula atuh? Nah teu nyaho lamun pamajikan di imah batur. Ceuk Nyi Warni bari melong ka salakina anu keur ngajanteng di lawang. Nyai, ulah waka gugulutus. Sabar heula ku akang ke dicaritakeun. Walon si Coet sup ka jero imah. Samalah si Edoy jeung Oding oge pipilueun asup. Ningali kitu Nyi Warni heran lantaran can nyaho kanu keur kajadian. Sanggeus aya di jero imah, gebruk panto dipeundeutkeun samalah ditulakan. Geus kitu brek tiluana dariuk sukuna ngalungsar napasna ngaharegak. Sedengkeun Nyi Warni ngajanteng nangtung bari nempokeun teu lilapok ngomong. Kang Yep, nah aya naon ieu teh? Nyai, kameme akang ngajawab, cing pang nyokotkeun heula cai akang dek kuat di korotuhureun hayang nginum. Ceuk si Coet nitah nyokot cai ka bojona. Ngadenge kitu Nyi Warni teu ngomong deui leos ka dapur rek nyadiakeun cai keur salakina. Tekung silila geus balik deui bari nanggeui baki anu dieusi ku cai ente geus tiis 3 cangkir. Sok ditunda hareupeun salakina. Ningali kitu teu kudu ditawaran si Coet si Edoy jeung Oding tup-top kana cangkir. Regot nginum mending ngalak-lak cai sacangkir teu lila geus beak. Kang Yep, nah aya naon ieu teh akang? Kunaon Kang Oding jeung Kang Edoy make pipiluun asup ka imah urang? Tanya Nyi Warni bari neuteup ka salakina. Nyaeta puguh kieu nyai. Teu talangke derek-dek harita si Coet nyaritakeun deui kajadian anu tadi karandapan ku maranehna tiluan. Sakabehna dicaritakeun taya anu kaliwat. Nya puguh atuh Nyi Warni nepi ka olohok ngadenge beja kitu teh, asa percaya asa henteu. Bulu punduk ngadadak pating puriding asa karandel. Ngarasa sieun jeung keueung inggis ririwa anu dicaritakeun bieu datang ka imahna. Nah nyaeta teh Kang? Tanya Nyi Warni panona rutret kanu tiluan. Hari nyai make naha nya. Teu percaya kana carita anak Kang ah? Ya terus terang kuring mah asa percaya asa henteu. Lantarannya kakara ayeuna kadenge lalakon sarupa kitu. Ih make aya judi kukuncungan gegeleuyeungan budak-budak ka jalema. Badarain teuing. Walon Nyi Warni bari bibiri gidigan da puguh sieun. Ya Kang oge lamun teu ningali ku panon sorangan matang tu moal percaya. Tapi kulantaran nyaksian pisan, ya jadi percaya. Jeung diapan lain akang ungkul anu nyaksian teh. Samalah Kang Oding, si Edoy jeung anu tadi marilu tahlil mah nyaksian kabeh. Anu matak nepi ka rabang kabeh lalumpatan. Taya anu tingalun. Oh dasar yeunon atuh. Ceuk si Coet nyaritana bari pepeta bangun anu hayang ngayakinkeun ka bojona. Nah nyaeta teh Kang Oding? Ya jadi memang bener kitu. Walon Oding pondok.
Ras inget kami tohana ma Isah anu ti tadi ditinggalkeun. Sabab tadi kaburu gemper da puguh sieun jadi teu mirosea kami tohana. Ari Kang Edoy, nyaksiana tawan teu? Nya komo we atuh Nyai. Apan tadi geus disebutkeun sakabeh anu marilu tahlilan peuting ieu mah sararea nyaraksian. Ye, kumaha lamun eta jurig datang ka imah urang? Ceuk Nyi Warni beungeutna katara sepa. Jajantung daratug teu puguh rasa. Moal sigana mah. Lantaran geus teu kadenge tanda-tandana. Ayeuna jig bae kade itu Nyai geura sare baturan budak. Geus teu kudu sieun apan aya akang ayeuna mah. Nya abdi mari ka kamar Kang. Tapi omatnya Kang, ulah init-initan kemana deui lantaran abdi sieun. Nya moal. Teu nyarita deui Nyi Warni tuluy ngaleosup ka kamarna. Goledag ngedeng gigireun anakna nu keur ti brasare. Samalah tuluy ngarimunan maneh. Duh, geus kieu kumaha pilampaheun urang Kang? Tanya si Edoy bari ngareret ka Oding. Ya eta puguh akang oge bingung. Kudu kumaha hari geus kieu. Rek balik ka imah inggih samprok deui jeung diri waru tadi. Sarua uing oge. Piraku urang kudu ngendong di dieu mah. Ya teu wani balik mah geus we atuh ngarendong di dieu. Walon si Coet bari rutret ka Oding jeung si Edoy. Aduh, kumaha nya teu bisa akang bari ngedong bah. Lantaran akang inget ka emak. Sigana taya batuna di imah sorangan. Akang mah hariwang bisi kunaon. Nya terus kumaha? Akang rek mulang kitu? Ari kahayang bah. Tapi keung di jalan teu ludeung sorangan. Ya lamun kitu mah baturan we atuh kumaneh Edoy. Lantaran rek naon balik ka imah. Apan indung jeung bapa maneh mah keur eueuh. Ceuk si Coet bari ngareret ka si Edoy. Memang keur eueuh kolot uing mah. Tah lamun kitu mah kumaha lamun baturan we akang balik ka imah. Sangkan aya batur jadi lamun aya nanaon bisa silih tulungan. Nya hayu atuh. Jeung deui bener karunya ka Ma Isah pada ninggalkeun. Ari maneh moal milu Coet? Yah moal dewek mah. Karunya ka pamajikan keungeun. Ya heuh gatuh lamun kitu mah. Yang Edoy, ayu urang indit. Nya hayu. Yang Yep, akang rek baliknya. Nya Kang, kade cing aji-aji di jalan. Gancangan leumpangna. Jung Oding jeung si Edoy carengkat kitu deui si Coet. Kolotrak muka panto duanana kalaluar ti imah. Juru turun kaburuan satuluyna ngagedig indit ninggalkeun eta imah. Gabrug panto ditutupkeun deui ku si Coet. Mangsa alam harita geus beuki peuting hawa karasa tiis meuni nyelecep kana awak. Kasugri kaum dangu. Mangsa alam harita geus beuki peuting hawa karasa tiis meuni nyelecep kana awak mata kaburusan. Langit angkep mega hideung pating gurulung kawas anu rek turun hujan. Hiji oge bentang teu katingali aya anu nembongan. Dina kayaan kitu Oding jeung si Edoy ngagredig leumpang rurusuhan lantaran hayang geura nepi ka nu dituju. Kayaan peuting harita angger bae cara tadi mata keung jeung geuman. Sora anjing babaung kadenge keneh. Ngan sora angin ayeuna geus leler teu ngaguruh teuing cara tadi. Kang, hayu gancang leumpangna keung wing mah. Ceuk si Edoy bari culang cileung bulu punduk teu weleh muriding. Apan ieu oge geus gancang leumpang mah. Jeung deui geus tere nepi. Muga-muga moal aya deui kajadian anu cara tadi jang. Mitra cageula ieu carita urang tunda heula. Insyaallah kin urang lajengkeun deui. Hatur nuhun mitra kana naon rupi perhatosan wilujeng kantun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.